Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun lami abdi Sifami Sabrina di kelas 10 Abdi bade ngabacakeun biantaraan judulna keutamaan nuntut ilmu. Puji sinareng syukur mangga urang sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Shalawat sinareng salam dilimpahkan ka junjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargi sahabatna untuk dugi ke orang sadayana asal umurna. Hadirin anu dipikahormat, ilmu boga peran gede dina kahirupan hiji jalma. Sabab ku pangawruh jalma bisa mere manfaat pikeun dirina, keluarga, jeung sabeudeureunnana. Ilmu oge mangrupa pituduh pikeun nuntun urang kana jalan anu bener, serta bisa ngajurung urang kana kahirupan anu beja di dunia jeung di akhirat. Serta jadi cahaya anu nyarangan kehidupan manusia sangkan henteu langit arah. Manusia bisa ngabedakeun mana nu bener jeung nu batil ngaliwatan ilmu. Sangkan bisa ngarti kana kawajibanana salaku manusia anu taat ngalaksanakeun sagala perintahna jeung ngajauhan sagala larangan. Mangka Allah Subhanahu wa taala baris ngangkat derajat manusia di dunia jeung di akhirat. Ilmu boga peran penting pikeun manusia. Manusia moal hirup hade tanpa boga pangawruh. Kitu oge hiji hadis nyebatkeun pentingna diajar ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh hartosna. Sing sahaja anu nempuh jalan pikeun neangan ilmu, Allah bakal ngagampangkeun pikeun manehna jalan ka surga. Dalil ieu mangrupa buktian umat Islam wajib neangan ilmu. Sabab Allah geus janji dina Al-Qur'an yen sing saha anu indit neangan ilmu bakal diangkat darajatna. Sarta Nabi Muhammad oge ngajelaskeun yen diajar pikeun neangan ilmu maka Allah bakal jantenkeun leuwih gampang pikeun manehna jalan ka surga. Nalika urang nyiar ilmu, teu aya watasna sabaraha umur urang. Ieu ajar ilmu hukumna wajib pikeun umat muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh anu hartosna, tuntutan ilmu timimiti ayunan orok di kaliang. Hadis ieu jelas sapak urang lahir urang geus diajar sanajan dengan cepat. Hadirin anu dipikahormat, sakitu wae biantara singkat dina judul keutamaan nuntut ilmu anu tiasa didugikeun dina kasempatan ieu. Upami aya anu kirang merenah nuhunkeun hapunten. Kukituna sing kuring ngahaturkeun nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.